maneh teh bantuan si Kasla itu di Tobong Bata. Daerah jam sabaraha euy. Deula tuh kapan itu geus jam 9:30. Duh, si Kasla gitu sorangannya. Ujung indit. Keur mah beuteung geus gede, kalah es wae, teu buburuk wae jama teh. Aduh, ieu motor lagi tuh hirup aing ah. Rek menang sakieu coba gawe emang duaan deh coba nu pesen 12.000 siki di ieu kudu neangan di pagawe yang biar ada loba di dieu. Woi, mana lai? Gusti rabigna sia datang-datang nyerepet gitu ba. Channel ieu lai. Meluan tuh aing teun batanya. Oh, WhatsApp dok, barongan ke loba ya? Buat bantuan. ya aing gawe naon ieu? Ayolah tuturkan aing bot. Oh, pacul ieu. Sia mau ember jeung naon ieu? Ayolah. Aduh, aing. Cih, nah aing ieu gawe naon? Jadi nu kieu. Aing itu maculan naon ieu? Aduh. Pan ieu porang na teh di dieu. Ana teman teh macul di dieu. Oh, siap. Ye emberna ya. Aduh. Eren tuh jalmi caraskan ka jalmi. Mang. Ayo naon neng dengan saha? Hari Bumina Edoh di Palimana. Edoh nu nuju hamil geningan. Naon neng teka denge samburkeun lai. Naon cenah? Ayo naon neng? Bumina Edoh. Edoh mah belah ditu lai. Belah ditu tuh kehet. Ho eta? Heeh. Nuhun mang. Lai. Ah. Capek sih, aing madang di pieu. Beuteung. Kalau nama tuh aing sarua ada apa? Balik we geus meureun. Wah, yo, jagur. Bade naraskeun Bumina Ceu Edoh. Di ditu. Nuhun teh. Naon? Aya naon? Aya nu neangan Ceu Edoh.
tuh bejakeun, nyumput gitu Jung, nyumput gitu. Tuh. Mang. Naon sarneng? Assalamualaikum. Bade naraskeun Cee Edo. Di mana gitu neng? Tak Cee Edo mana itu tak anu coklat bumina jungger aya sauran. Nuhun Mang. Saha itu teh awewe teh nu geulis gitu duaan. Bang Emok gitu, deng, zaman kewali. Aya keneng wae nu nginjem ka Bang Emok atuh aing mah teu ngarti. Sakilang loba keneh nu geus balangsa ku Bang Emok. Gusti teuing. Beli berantas meureun sekali-kali mah. Deng nak sing sabar bapak maneh keur berjuang tapi kela euy ayeuna teh asa poe Salasa. Aya Bang Emok aing ek nyumput. Geus aing ek nyumput di dieu aman ayeuna mah.